Anjing. Goblok. Ari siap pelontong teuing. Oh, atuh moal dijual motor halus mah. Ream teuing, kawan. Bari lagi saha sia teh rek meuli motor. Moal maneh moal ka bedag, motor jiga kieu mah Jen, moal. Dah. Tingali atuh. Moal ka bedag ku maneh mah. Ari sia ngampul kitu eta sungut. Kamari oge geus aya nu nawar teu dibikeun Jen, ku urang mah da lebar, ku urang kacamata. Lamun maneh hayang meuli motor kieu moal ka bedag kajen keneh hiridit maneh mah. Kadon ngampul kitu sia sungut kudu ditonyok bener ku aing. Heuh, sok atuh Jen maneh rek hajaran mah ngan ulah jauh teuing kade. Saha rek menye motor teu belenggu budak teh. Heuh, ulah jauh teuing pokona mah. Anjing. Itu semut motor bang yang teh. Penting orang pacolita teh non pacolok-colok yang Thailand, colok yang Thaisia. Balang anjing si budak mah da aing rek menye motor. Yo, maneh mah ah. Budak tebetaheun motorna oge ah. Aing mah. Jelas atuh motor anyar mah da hararipu. Ieu lagi halu-halu lagi. Aing ditonyok sia ku aing. Jadi rek dibeli 10 juta. Anjing. Bal ku goblok sia mah da lieur jeung sia ngomong teh. Jadi moal. Ih, cai atuh. Ning kabar eta rek dibeli cenah. Lah. Mak. Di dia makanan mak, keur milun seuneu. Lain keur milun banget. Makan di mirun panes hideung. Alah, aing saridam Alicia hirup teh kamajuan. Ayo we moal panggil teh make motor butut eta. Heueuh, puguh mah kurang salah ngajampean. Heula kumaha kitu kolot maneh baheula ngajampeanana. Heueuh, kieu ngajampeanan teh. Heeh. Jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat. Coba lamun jampe-jampe harupat, gera gede, gera beunghar. Meureun urang teh mah geus beunghar motor teh moal banget maneh. Bener, Mak? Bener. Sakapeung mah bener maneh teh dam euy. Heeh, mah eta mah ulah deket teuing wae. Mana bau. Lain. Was-was kan juga sewang wae. Terus orang naik balik, sarua orangnya. Heueuh mah ah. Ayeuna mah urang rek minta kita jampe deui ka kolot rek balikan deui heuh. Sugana atuh ke urang bisa beunghar mah. Nya. Sarua mah oge kolot geus minta jampe mah ka emat kudu balik deui ka kolot. Bener, emang mah bisa ngajampena kitu. Bisa tuh idam. Geus sok atuh mah urang jampean mah. Sok sare di dieu sare idamna. Ya rek dikumahakeun. Coba sare. Sok. Bobo tadi nya. Kumaha sarena? Kitu ngaringkul. Ngarengkol. Heeh ngaringkol. Kieu tong mah. Hah ngaringkol tak kieu. Kieu. Cok. Cok kumaha? Berem. Beureum sok. Saha nanti saha? Idam prayoga mah. Boga YouTube boga. Boga mah. Boga TikTok. Boga. Cai naonnya. Bau mah euy. Jurik di sisi 3 lihat iki dulu langsung ada ku si Idam. Idam prayoga. Sare idam di dieu idamnya. Terus kumaha deui mah? Heuh pokona mah idam di dieu sare. Heeh. Nya. Heeh, Sok sok. idam bobogoh di dieu. Kieu mah sare kieu terus. Heuh kitu sare. Lagu budak teh dae jadi bobodok ku kolot. Udah bisa si Kifli teh ka mana si mangkelung teh kita nyokot ku sia teh. Buru ati sia Jayan. Heuh burukeun sia teh lila ku sia teh. Ayo. Sama ku sia teh. Ayo si Minho. Deh si Minho. Ayo. Mana boga duit teu? Ieu keun kana ieu keun. Masukkeun ka dieu. Ku maneh ka ditu keun. Anjing, apa nanti itu? Anjing. Limino, kamu mau
perempuan? Sini. Oh, kamu bisa-bisanya jahilin aku. Kamu dulu jahilin aku ya. Si emak teh meureun aing ah kan baik ya oge. Meureun kieu bakal aya kemajuan hirup urang. Da si mamang sekolot sok ngarti kana segala ilmu. Ah beureum deui we. Geus asa kitu cai teh tadi nanger cai da ngagogoplak. Ngagolak haus kieu mah yang eut. Dah aku si sari damblek ditipu ku kolot teh kitu na ngagugu budak teh Susah amat ya ikannya susah nyapu. Harus cobanya pakai waduk sia. Oh, waduk aing mah teu koneng. Udah koneng na pinah tak kena waduk sia goblok. Ada yang lagi ngusep nih. Mang, urang ya mang, lauk mang. Waduh kata si teh jol-jol keur aing, batur mana rudet ngala kehed. Atuh mang keur urang we yang daha jeung lauk. Ngalah sia teh sorangan. Atuh mang keur urang we atuh. Jang urang, sok sia teh nguseup di dieu, aya lauk mah. Jadau ke dieu. Simpan di dieu. Tah. Sari wae. Dam. Bobo kene Dam. Ya mak, Idam. mak ieu teh rek dipikeun ka Irah mah urang kieu mak. Idam pokona mah saacan dihudangkeun ku emak mah. Idam teh ulah waka hudang ye. Da sagala rupa ge butuh proses Dam. Oh. Bae lila oge Dam heuh. Atuh mah hari kitu mah. Ulah hayang sakedeung gerepek-gerepek ke da. Pan mie oge geuningan di tangeureula heuh. Cicing. Tapi bakal aya kamajuan mak ke hirup urang mak. Aya mun didorong ku roda mah. cicing mah Bakal maju. maju. Cicing we damnya di dieu nya. Sok. Bobo damnya. Ya siap mak. Idam aing belenggu budak teh. Resek dia jalan teh. Lah kita aya epok ka dieu euy. Ka mana cenah? Mak, mana mak? Edek yang cai ulang teh ka ditu ka sawah. Mak nya mak. Kaondangan mah make daster kieu jaba bujil tingali. Anu rek kaondangan atuh, mama dek yang cai ka sawah. Ya heueuh atuh mah. Lamun rek kaondangan mah kudu rapih, baju teh make pentopel, cokor teh mah. Ah, pokona kudu saraleungit we. Aing ieu ngobrol jeung sia mah ponge. Hiling aing dek ka sawah. Ih, ka dieu urang mah ngabejaan mah heuh. Lamun rek kaondangan tingali kok urang keren tah make kacamata tingali. Sok kumaha. Tah. Tingali kumaha? Heuh ditingali. Alah, mak kan pararoek kieu mah. Poek Heueuh pararoek. jalan. Heueuh, awas atuh mah. Awas hiling ka dieu tah. Punya sami-sami. Bageduk. Suhut, potong sok bonge mau ngeteng dong. Ada ulah jauh teuing. Blog, aduh. Geus lah. Cen. Penting orang pacolita, palicet. Dela pisan. Bunuh jate. Kalau penting bisa mana we atuh. Kamera. Kamera, action. Ada yang ngusep nih. Aing, heug saha nu rek neang cai. Sok bujil kieu buru bae ulah ieu. Mun bujil kieu. Heug saha nu rek kaondangan atuh, mama dek neang cai ka sawah.